eueuh ieu mah. Itu laki kuring mah cenah sok loba senyum, loba seuri lamun asup ka imah. Loba repeh bila mana kaluar ti imah. Barang tuangna teh eta we nu aya. Karana nyakeun teu aya. Arol kopatna Allah ya tabas sato. Tabas sato ya tabas sato. Allah ya tabas sato. Etayen jembaran. Tidak abati wa husnil huluki wal muwafaqati bittiba'i hawaha. Allah ya tabasako etayen sejembaran. Allah ya tabasako etayen sejembaran ieu rajul tidak abati dina guguyon mausnya huluki jeung alus budi pekerti wal muwafaqati jeung dina metukana dittiba nyawa uturut kana kayangna ye mar'ah. Ila hadin nepi ka batasan yufsidu anu ngaruksak ieu hadin ulukoa kana budi pekertina mar'ah wa yuskitu jeung ngaleungitkeun ngagugurkeun ieu hadin bil kulliyati kalawan sama sakali haebatahu kana difikasieuna ieu rajul indaha mungguh mar'ah. Bayuroi balik tangariksa rajul al-i'tidala kana medesna fihi dina ieu kullun minad da'abahilah mereka da'abahna mangga langsung fihi dina kullun minad da'abahilah pala yada'u atu teningalkeun ieu rajul al-haibata rajul kana dijawabnya teringatkeun ieu rajul al-haibata kana dipikasieun wal inkibado jeung susah mahmaroa samangsa ningali ieu rajul munkaron kana diinkaran walayat tau jeung teu mukakeun rajul baba musadati kana pintu nulungan alal munkaroti kana pirang diinkaran albatata kalau pasti bal mahmaroa balik samangsa ningali rajul ma kana perkara yukhawifun nilayan ieu ma asyara kana syarat wal mur'atan jeung kajatisaan tanam maro tah kaya macan tutul tah seperti macan tutul tah seperti macan tutul ieu rajul wam ta'adhu jeung nyumputkeun kanyeri jadi nyumputkeun kakeuseuh wam ta'adhu jeung nyumputkeun kanyeri ieu rajul kepada ningali munkar Allah ada saat-saatan wallahi demi Allah ma asbaha rajulun yuti'u imra'atahu fi matahwa illa qabbahullahu finnari ma asbaha tepati-pati jadi saharujulun hijalati yuti'u eta turut ieu rajul imra'atahu kana rajul tima dina perkara tahwa anu mikayang ieu imra'ah illa qabbahu anya jungkalkeun ka rajul sallallahu Gusti Allah finnaraka. Waqala jeung dausa Umaru anhu khalifu kudu nyulayaan aranjeun kabeh an-nisa kapirang-pirang fa inna fi khilafihinna karena saestuna edarnas dina nyulayaan ka ieu nisa kabeh albarkat saya keberkahan
Pakor gila tetap kenawan syawiru musyawarah tebadami. Syawiru kudu musyawarah aranjeun kabeh kunna kanisa kabeh. Pakolipu jeung kudu nyulayaan aranjeun kabeh kunna kanisa kabeh. Waqor kola jeung kadaung salam ta'isa rugi saha abduz zawjati abidna pamajikan. Wa inna maqala jeung pasti ngadaukan jeung Nabi zalika ta'isa di ana rajul iza afa'a eta di mana-mana turut ya rajul hakamar fi hawa dina kayana mar'ah hawa de rajul abdua eta abidna mar'ah. Wa qad ta'isa itu rugi ya rajul. Fa inna Allah malakahu eta ngamilikeun Allahu ka rajul ngamilikeun al-mar'ata awewe. Pamallakaha tuluy ngamilikeun ieu rajul ha kamar'ah nafsahu kana awakna rajul. Faqad akasa itu ngabalikeun ieu rajul al-amro kana perkara wa qallabah jeung ngabalikeun ieu rajul al-qadiyata kana hukuman wa ato'an jeung turut ieu rajul asyaitona asetan. 5 ini turut setan ya 5 karena perkara kalau Allah wala amurannahum fala yuwayyirunna khalqallah setan wala amurannahum jeung yakin bakal marentah saestuna kuring kabani Adam kabeh palayu bayyirunna tuluy yakin bakal ngarobah saestuna ieu bani Adam kabeh asna mah eta nya yubayyiruna ieu tika usakinen palayu bayyirunna tuluy yakin bakal ngarobah saestuna ieu bani Adam kabeh khalqallahi kana mana Allah. Idza haqqur rajuli karena hakna laki ayakuna eta yang kamu ya rajul matbu'an eta diturut la tabi'an lain anu turut wa qad sama Allahu ar-rijala qawwamina 'alan nisa wa qad sama jeung estu ngaranan sallallahu si Allah ar-rijala kafiran laki qawwamina anu ngabawah perintah kabeh alam nisai kafirana aweh. Wasamma jeung ngaranan Allah azza wa jalla sayyidan kana sayyid. Daud jeung ngaranan sayyid. Aqwal Allah wa alfaya sayyidaha ladarbad. Wa alfaya jeung manggihan ieu Yusuf jeung Zulaiha sayyidaha lain dununganana boj salakina wal paya jeung mangyan ieu Yusuf jeung Zulaiha sayyidaha salakina ieu Zulaiha sayyidaha in lada babi deketeun pantok atawa sandingan mah deketeun pantok fa idan qalaba as-sayyidu musakhoron faqad badala nikmat Allahi kufran. Faidan kolabah tah di mana-mana tibalik atau narima tibalik saha as-sayyidu sayyid ya salah dia musakhoron bari al dituduhkeun Pakon badala tes ngagantikeun ieu sayyid nikmat Allah kana nikmat Allah kufran kana kufur. Wa nafsul mar'ati ala misali nafsika. Wa nafsul mar'ati jeung ari hate awewe ala misali nafsika eta tepan kana pantarna hate anjeun. Yen arsata lamun ngalepaskeun anjeun imanaha kana elesna ieu mar'ah qalilan saeutik lamun ngalepaskeun anjeun kana mar'ah we tapi
jamahat tah jerenges tanakal jamahat tah jerenges ieu mar'ah bika kalawan mawa anjeun tawilan zamlina wa in arqaeta jeung lamun asana mangarumbaikeun ya alepaskeun wa in arqaeta jeung lamun ngarumbaikeun anjeun izaroha kana rencana atikna ieu mar'ah patron bari anu kendor jazabat tahanari ieu mar'ah ka anjeun biroan kalawan kasiku lain kabah taha jeung lamun nyegah anjeun haka mar'ah wasadadaka jeung maduhan anjeun yadaka kalawan anjeun alika mar'ah di mahalli siddat di tempat maduhan malak taha tangga milik anjeun haka mar'ah wala kana usasa Tilu teh almar'atu aji awewe wal khodimu jeung laden wan nabatiyu jeung tukang tani aroda ngamaksud ieu sapihi bihi ku ieu kawa meneh salah satun in akramta in mahadda lapan in mahadda maksud sapi di kuy kawa in mahadda lapan in mahadda lamun ngamelaskeun teh ngawungkulkeun in mahadda lamun ngamelaskeun anjeun al ikromah kana ngamuayakeun walam tumdiz jeung teu nyampurkeun anjeun ilawoka kana keras anjeun bilayinika kana leuleuy anjeun wa fadhadata sareng kana bengis anjeun biritika kana alon-alon anjeun welas teh alon-alon anjeun wa kana jeung kabuktian sanisa ul arabi geran kawena urang Arab yu'allimna eta murukan ieu nisa ul arab kabeh banatihinna kapirang-pirang anak wena ieu nisa ul arab kabeh itibaro azwaji kana nyoba kapirang-pirang sanaki pakanat jeung kabuktian samar awe aku eta ngucap ieu mar'ah libnatiha ka anak wena mar'ah tabiri kudu nyoba anjeun zawajaki kasalaki anjeun qabla ikdami samemeh maju wal jaroati jeung berani alai tazawaj inzai kudu nyabut anjeun zazza rumhihi kana sarangka tumbakna ieu zawaj pain sakata salamun repeh ieu zawaj pakot ti'i tahunek tek anjeun Allah mak kana daging ala kursi tina urang tameng na zawaj pain sakata salamun repeh ieu zawaj pakasiri kasar juga takhiran pakasiri tang kudu melaskeun anjeun al idoma kana pirang-pirang tulang bisa ti ku pedang zawaj pain sakata salam repeh ieu zawaj faj'ali tang kudu ngajadikeun anjeun al ikapa kana pakaian tutumpakan kudu ngajadikeun anjeun kana pakaian tutumpakan halal dhori nurun tonggong nazawaj wam tapihi jeung kudu numpakan anjeun hi kazawaj fa innama huwa pastina hari ieu zawaj himaruki eta himar anjeun wabil wa'ala jumlati jeung panjumana pabila adli tah sabab adil komat ngadeg naon as-sama watu serang langit warubi Pakulu madra sakur-sakur perkara jawasa anu ngaliwat ieu ma hadahu kana batna
in akasa khobar pakulu in akasa eta narima tibalik ieu mah ala didi kana lawan ieu mah payan bagi aku penting naon antas luka yang nambah atau napi nempuh naon antas luka yang nambah anjeun sabira iktisadi kana perjalanan medehna ilmu khalafati inanyulaya anu wal muwafaqati jeung metukan nyarwaan wal muwafaqati jeung metukan watat bae aslukan watat bae jeung turut anjeun al-haqqo kana hak tijami idalika dina sakabehna itu mukhalafah muwafaqah kita selama supaya selamat anjeun min syarrihinna inna khabariya nisa kabeh fa inna qaidahunna karena saya tunareka dayana ya nisa kabeh azimun gede wa syarrahunna jeung saya tunaka gorenganana ieu nisa kabeh pasin penumas urang wal golibu jeung ari anu galib ngalindih galib lumrah alaihinna kanisa kamesu uluk-uluki eta goreng budi pakarti warika katul akli jeung lemah akal walaya tadilu dalika minhunna illa binau ilutin mamzujin bisiasatin walaya tadilu jeung muaan naon dalika itu rika katua asli min hunna tinisa kade illa binau ngelutin aing kusawarna welas mamzuzin anu campuran disiasatin ku pelaturan waqala salam masalul mar'ati ari sifatan awewe perumpamaan awewe masalu mar'ati ari sifatan awewe as-solihati anu soleh bin nisai di pirang-pirang awe di kalangan awe amal salil gurobi eta seperti sifatan gagah al-ahsomi anu bodas beteungna bayana mihati robin antarna 100 gagah wal aqsamu jadi aqsam yakni tanga maksud kanjeng Nabi al abyadu abasi kana bodas beteungna wabi wasiat Luqman jeung adalah pina wasiat Luqman ibni kana kalakina Luqman ya bunayya harapan ya bunayya anak laki-laki kuring ittaqi kudusian anjeun almar'atan awewe asu anu goreng budi pakartina fa inna para mar'atasu tusayyibuka eta ngajadikeun huis ieu mar'atasu ka anjeun qabla saebi samemeh waktu huisan samemeh mangsa huisan samemeh waktu huisan apakah bingungkeun ikut awali umum wal gumum jadi huis watasi jeung kudu sieun anjeun syiraron nisa kana kagorengan pirang-pirang awewe fa innahunna karang nisa kabeh layaduna eta tarangajak ieu nisa kabeh ila khairin kana kahalusan wa kun jeung kudu bukti anjeun min khiyarihim khairun pirang-pirang anu halusna ieu nisa kabeh ala hazarin eta netepan kana mikasieun nu goreng kudu sieun nu halusnya sarua dan sieun paqala salam ista'izu kudu menta pangriksa aranjeun kabeh minal pawakiri
tina pirang-pirang perkara anu ngaruksak. Fakir. Mina pawakiri tina pirang-pirang perkara ngaruksak asalasi anu tin wa'adda. Jeung hitung-hitung kanjeng Nabi minhunna tisapalihna ieu pawakir almar'ata su'a sa'aweun goreng ahlakna fa innaha mar'ata su al-musayyibatu menjadi terwis qabla sayyid samane waktu wisan wapilat bin akhara jeung sama sajen indah kuasa salapat indah kuasa lamun asub anjeun alaiha kamar'ah sabat tah nyarekan ieu mar'ah ka anjeun wa in jibta jeung lamun samar anjeun anha imar'ah khonat tah hidra ieu mar'ah ka anjeun. Wakon kola dia tulis ada kanjeng Nabi alaihissalam fi khairotin nisa'i. Dina martelakeun pirang-pirang awet pirang-pirang halus. Tidak pasti maksud. Dina martelakeun pirang-pirang halus. Inna kunna saya tuna aranjeun kabeh. Inna kunna saya tuna aranjeun kabeh. Sawahibati khobar kunna sama asalin sawahibati Yusufa eta kaya eta seperti pirang-pirang awewe anu ngarejengan ka Nabi Yusuf eta seperti pirang-pirang awewe anu ngarejengan ka Nabi Yusuf yani ngamaksud kanjeng Nabi inna sarfakunna saya tidak mengkol tina aranjeun kabeh Abu Bakrin ka Abu Bakar anita qadumi tina maju fi salat mailun eta tondong min kunna di aranjeun kabeh anya hakti tina hak jadi jauh tina hak mengkol ilal hawa kana hayang nafsu Pakola dengan daun sallallahu alaihi wasallam Dina absaena dina waktuna ngamasurkeun ieu nisa kabeh sirra Rasulullah kana rahasia Rasulullah dewan Allah in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma in tatuba lamun tobat anjeun duaan ilallahi kagusti Allah pakol sobat saya itu condong naon kulu buku mas pirang-pirang hati aranjeun duaan ay malat tegesna condong ieu kulu waqala jeung dawuh Allah zalika kana itu in tatuba fi khairi azwajihi inupang lawing alusna pirang-pirang bojana kanjeng Nabi sallallahu waqala jeung sallam la yuflihu afla yuflihu qad aflaha la yuflihu qaumun tamlikuhum imra'atun la yuflihu mu'abangda saha kaumun kaum mu'a beruntung kaum tamlikuhum anu memiliki ngawasan tamlikum anu ngawasan ka kaum kabeh saha imro'atun untung we ngantak gedengnya jadi presidennya mega waqad zabaro Umaru anu imro'atahu lama roja'asu waqad zabaro jeung penyentak sa Umaru tina Umar anu imro'atahu ka istrina Umar lama roja'atu sama kanembalan dia imro'ahu ka Umar waqala jeung Umar ma
anti illa lakbatun di janibil baiti ma henteu amada aya lapan illa ma lain anti ari anjeun illa lakbatun an eta kaulinan di janibil baiti dina arah-arah imah. In kanat lana ilaiki hajatun bikin jawabna wa illa jalasti kama anti. In kanat lamun kabuktian lana eta tetep pikeun kuring ilaiki kanjeun naon hajatun butuh maka nyuprih kuring wa illa jeung lamun teu kanat lana hajatun jalasti tahdiuk anjeun kama anti saperti yang ari anjeun eta maujud faizan dina nalikana ye walawalibu alaihinna su'ul khuluq walawalibu alaihinna su'ul khuluq pihinna eta tetep di nisa kabeh sarun ari kagorengan wapihinna ya tapi nisa kabeh bokpun ari lemah pasya satu tah ari ngatur wal khusunatu jeung kasar ila jusari eta tambakna kagorengan wal mutayabatu jeung ari ngaluskeun hate warahmatu jeung mikawelas ila judopi eta tambakna lemah Pabtobibu tah ari dokter al-haziku anu pinter anu cerdas huwa etari tobib tabibu hazik alazi eta jama biru anu kawasa ilazi al-ilaja kana nambaan biqoridai kusa ukuran penyakit rumah penyakitnya Bayangdur atau kuningali saroraju hawa kawitana ila ahlakiha kana pirang-pirang ahlakna ye mar'a. Bisa jeribati ku nyoba-nyoba. Carroba jaributan ribat. Bisa dilantik ku nyoba-nyoba. Summa yu'amilha. Mu'amalah jadi nigawe. Summa yu'amilha. Tuluy kudu migawe irojuha kamarah bima kana perkara yuslihuha anu ngaluruskeun dan ngaluskeun ieu ma kamarah kama seperti perkara tadi yakin ngamistikeun kana ieu ma ngamistikeun kana ieu ma naon haluati kana marah al-qom kalimana al-i'tidalu eta majeuhna pilwairoti dina timburu wawa jadi tidak pilwairo Allah yatawo pala eta yang henteu poho ieu rajul an mabadia umuri dina pirang-pirang tempat pawitan pirang-pirang perkara allati anu tuhsa dipikasieun naon gowa iluha pirang-pirang kamalan yelati umur walayu baligo diatapkeun Allah ya sanggopala walayu baligo jeung teu muharakeun ieu rajul fi isaatid dhanni dina ngagorengkeun sangka wa ta'annuti jeung ngaririweuh wa tajassusia bawatini jeung naliti pirang-pirang perkangsana Pokona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antut taba'a Maikan mas angokan di sama ayat
Esnya Rasulullah SAW antut tabahas tinayan ditaliti. Naon auratun nisai pirang-pirang kawirang pirang-pirang alne. Wapil Labdin akhara jeung eretat apa sajen antubigot harapan antubigot. Antubigot yang dirugikeun sa anisau pirang-pirang we. Walam maqadima jeung samangka datang Rasulullah sallallahu min safari fi lumakuna Rasulullah qala tahnadau Rasulullah qabla dukhulil Madinati samameh asup ka Madinah. Rokok ya truku. Lata truku. Ulah datang aranjeun kabeh anisa kapirang-pirang awe layanan ti peuting. Faqala paut tuluy nyelayaan ka Rasulullah sa'arajulani dua lalaki. Pasabako tuluy nyelayaan ya rajulani. Taro'a tuluy ningali saha kullu wahidin saban santaiji di man silih di mahna kullu wahid. Ma kana perkara ya perahu anu mikang wa ye kullu wahid. Wafi khabar ya masyhur dan ada sat dina hadis anu masyhur al-mar'atu arlapan al-mar'atu ari awewe kadai eta seperti tulang iga. In qawam tahu lamun ngalempengkeun anjeun hukana dai asar tahu tah meulahkeun anjeun hukana dai. Padaku atuh kuningakeun anjeun kana doi asma tah nguping anjeun di kana doi ala iwajin tepan kana bengkung. Padaku atuh kuningakeun anjeun kana doi asma tah nguping anjeun kana doi ala iwajin tepan kana bengkung. Wa hada jadi khabar ya masyhur fi tahzibi ahlakihim ahlaknya eta yang ngabersihkeun pirang-pirang ahlakna ieu mar'ah. Wa qala jeung ngadaw kana salam inna minal wairati saytuna eta timburu wairotan ayat timburu yubdua anu mikangewa kana ieu goero saha Allah Gusti Allah azza wa jalla. Wa ya jadi goerotan yubdua goeratu rajuli eta timburu anjelasi al ali kalina rajul min goeri roebatin tina tekon mangman. Sepugun jelas timburu kene. Li anna zalika karena saestuna goeratu rajul yen suidani eta tina sapana goreng sangka allazi anu muhina ditegah urang sarea anhu tina ieu lazi suudan. Paling nabak rodon nih karena saya tuna sapalina sangka ismun eta dosa. Wakola jeung ngadawuh saha aliyun anu la tuksir. Ulah ngalobakeun anjeun algoerota kana timburu ala ahli ka ahli anjeun ahli tebojo. Patarmi tah baka nuding atawa nuduh. Patarmi tah baka nuding anjeun bisuiku la tukir ulang ngalobakeun anjeun albarata kana timburu ala alikat anjeun patar mita bakanu di anjeun bisui kana sagorengan min ajli sakti arah-arah anjeun wa ma goero tu anapun ari timburu di mahalnya tempat nagoero pala buddha ta eta mesti min tina ieu goero di mahaliha waya yang gue roh di mahaliha mahmudatun dipuji. Waqala jeung dawuh saha Rasulullah sallam inna Allah ta'ala saytuna Gusti Allah ta'ala ya goru eta timburu ya Allah wal mukminu jadi man ya goru eta timburu mukmin wa ghairatullah ta'ala jeung ari timburuna Allah ta'ala ayat ya eta yen ngalakonen saha ar-rajulu mukminu alati anu iman ma kana perkara urima wa haramkeun ieu ma alai karajul wa qala jeung ngadang assalam ata jabunah nah heran aranjeun kabeh min gueroti sa'din tina timburu nasa'ad ana ari kami wallahi demi Allah
Al-yaru eta leuwih timburu minhu tibatan saada. Wallahu jeung ari Gusti Allah al-yaru eta leuwih timburu minni tibatan kami. Wali ajli goero tillahi ta'ala jeung karana arah-arah timburuna Allah ta'ala haroma ngaharamkeun Allah al-fawahisha kana pirang-pirang kagorengan ma tegasna perkara kagorengan zoharo anu pertela ieu mah wa mancing perkara batona anu samar ieu mah wala ahada ahabba ilaihi al-udru minallahi walidhalika ba'atha al-mundirina wal mubasyirina wala ahada jeung teu aya hiji jalma eta tetep ahabba anu leuwih dipikaresep ilaihi mungguh ahad naon al-udru sasadu temen sahampura wala ahada jeung jalma eta ahabba dipikaresep ilaihi mungguh naon al-udru sasadu men sahampura teh minallahi tibatan Gusti Allah. Allah mah pangaresepna kamu nyuhun hampura ka Allah. Walidzalika jeung kanitu la ahada ba'atha ngutus Allah al-mundirina kajam menyisiran kami wal mubasyirina jeung jam ngabubungan kabeh. Wala ahada jeung teh jama eta ahabba anu leuwih dipikaresep ilaihi ahad naon al-madhu muji minallahi tibatan si Allah wali ajli dalika jeung karana itu la ahada ahabba ilaihi madhu wa ada ngajanjikeun Allah al-jannata kana surga wa qala jeung dawu sallallahu alaihi wasallam ayat tu ningali kami laila utna usriya dina peutingan diisrokeun sahabi kami dia jannati di surga ningali qasron kana gedong. Kira waktu kami diisrokeun ningali gedong di surga. Wa bi panahi jeung eta tetep dina palataranana ieu qasron jariyatun hari awewe ngora sanes amatnya. Sanes amat awewe ngora. Jariyatun hari awewe ngora. Papusu tuling ucap kuring tuling ucap kami liman eta pikeun saha hadal qasru ari gedong takila tuluy diucapkeun naon li umaro apa li umaro pikeun sina Umar Paron tuluy ngamaksud kami anduro kana ieu ningali kami nilainya kajaria Pazakartu tuluy ingat kami goero tata kana timburu anjeun ya Umaru Umar. Pambaka tuluy nangis ka Umar. Waqon Umar. Aalaika nah atuan agoru timburu kuring ya Rasulullah. Wa kana jeung kabuktian saha Hasan ya pun Hasan. Atadaune nah ninggalkeun aranjeun kabeh misa akum kapirang-pirang alwe aranjeun kabeh liyuzahimna supaya ndadesekan ka pasasadak liyuzahimna supaya ndadesekan ieu misa kabeh al-aluja kafir ajami kafir ajami til aswaq di pirang-pirang pasar qabbahallahu man la yagor qabbaha muga ngagorengkeun sa Allah Gusti Allah man ajama la yagor anu teu timburu iman
Wakola jeung ngadaokan salam inna mina weroti saestuna eta tina sapana timburu ma aya perkara timburu ibu anu mikaresep kana ieu ma Allah Gusti Allah wa minha jeung eta tina sapana wero ma ari perkara yugidu anu mikangewa kana ieu ma Allah Gusti Allah. Jadi aya timuruk nu dipikaresep ku Allah, aya timuruk nu dipikangewa ku Allah. Wa tina khuyala jeung eta tina sapalina gumede, ma ari perkara gumede, ibu anu mikaresep kana ieu ma Gusti Allah. Pamina jeung eta tina sapalina ieu khuyala, ma ari perkara yugidu anu mikangewa kana ieu ma Gusti Allah. Kamal goerotu tanapan ari timburu allati anu ibu anu mikaresep kana ieu lati goero. Kana jelati sallallahu Gusti Allah palgoeratu ta eta timburu firroi bati dina mangma. Dina kermangma. Wal goeratu jari timburu allati anu yugidu mikangewa kana jelati sallallahu Gusti Allah. Palgoeratu ta eta timburu fi goeri roi bati dina salian timangma. Wal ikhtiyalu jari gumede allazi anu ibu mikaresep kana jelati ihtiya sallallahu Gusti Allah. Itialur rajuli eta gumede najalaki binafsiku awakna rajul inda kisali dina nalika perang wa inda sadamati nalika papaduan wal itialu ari gumede allazi anu yubidu mikangewa kana yalazi ihtiya sallallahu Allah al itialu eta gumede ya batini dina hate. Wakola jeung ngadaukan jeung Nabi alaihi salam. Ini saestuna kami. Kita sanes laknat lam tidak. Ya mah kumaha la goyurun. Ya teh la goyurun. Ini saestuna kami lagoyurun eta yakin anu loba timburukna fa'alun aw mit'am fa'ulun lagoyurun eta yakin anu loba timburukna wa ma min imri'in jeung teu pati-pati di jalma la yagoru anu teu timur ya imri'in illa man usaqa bi anu diculung dibalikeun hatena. Watoriku di hari perjalanan hal mugni anu nyukupkeun anu goeroti tina timburu jadi mulanya timburu Allah yadkhula eta yang teu asup alaiha amarah saha arijalu jarang laki wa jadi mar'ah la tahruju eta teu kaluar ieu mar'ah ilal aswaqi ka pirang-pirang pasar. Teu aya laki nu asup awe oke awe teu kaluar ka pasar. Wa qala jina dawu sallallahu salam libnati ka putra istrina Rasulullah Fatimah sagesa Siti Fatimah alaiha salam. Ayyu syai'in khairun li mar'ati ayyu syai'in arinawan perkara khairun eta leuwih halus li mar'ati pikeun awewe naon leuwih halus jang awewe qolat ngadau Fatimah ala taro yen teu ningali ieu mar'ah rajulan kaya laki wala yaroha jeung teu ningali ka mar'ah saha rajulun laki awewe teu ningali lawan talaki teu ningali awewe padommaha ilaihi ngumpulkeun teh jadi nangkep ngarangkul padommaha tuluy ngarangkul Rasulullah ka Fatimah ilaihi ka Rasulullah dikana ka Rasulullah ditangkep ilaihi ka Rasulullah wa Rasulullah durriyat ba'duha min ba'd durriyatan turunan ya mah nyaraskeun dakwaan Allah durriyatan ba'duha min ba'd durriyatan turunan ba'duha anu ada durriyah min ba'din dengan apa yang deui tasdina deui
Pas-pasana tuh ngitung-ngitung alus Rasulullah kaulah kana ucapna Fatimah. Wakana jeung kabuktian saha ashabu Rasulullah sallam pirang-pirang sallallahu sallam ya sudduna eta nutupan ya ashab kabeh al-kuwa kana pirang-pirang jandela waktu kobat jeung pirang-pirang liang ilhitoni anu tetep dina bilik imah li ala tatlu'a supaya ningali saha anisau pirang-pirang awewe ila rijali ka pirang-pirang lalaki. Waro'a jeung ningali saha Mu'adzun Mu'adz imro'atahu ka istrina Mu'adz tatlu'u ningali ieu mar'ah ilkuti dina jandela kernoho nanghoy kena jandela ningali kaluar padorobat kulin nengga ieu Mu'adz asa imro'ah waro'a jeung ningali Mu'adz imro'atahu ka istrina Mu'adz kodap maat estu mikeun temere kodap maat estu mere ieu imro'ah ila gulami kabujang Mu'adz tupahatan kana apal kod akalat anu estu ngadahar ieu imro'ah min hatina tupahah padorobah tulinen ieu Mu'adz ka imro'ah. Jadi Mu'adz ningali istrina teh mere apa kabujangna sedangkan eta apa teh kosi didahar ku istrina Mu'adz. Detengna eta istrina. Waqala jeung dawu saha Umar anu akru. Kudu naranjangan teh maksudna mah. Jadi yang berarti ditaranjangan dari pakaianan ulah di pakaianan halus ahru kudu asal mengesongkeun pakaian ahru kudu naranjangan aranjeun kabeh kudu naranjangan aranjeun kabeh annisaa pirang-pirang awewe yalzamna al-hajala yalzamna tah netepi ieu nisa kabeh al-hajala tina ranjang pajangan jadi cariting tekalwar-war yalzamna tah netepi ieu nisa kabeh al-hajala tina ranjang pajangan wa inna maqala jeung pastina ngadawi Umar zalika kana itu ahru bi annahunna nisa kabeh layar gobna eta teresep ieu nisa kabeh fil khuruji dina kaluar fil hayati dina tingkah arisati anu goreng anu rudin arisati anu goreng waqala jeung adaw Umar awidu kudu ngabiasakeun aranjeun kabeh nisa akum kapirang-pirang awe aranjeun kabeh la kana lapan la henteu wakana jeung kabuktian kalakuan jeung tingkah kon adina eta estungi dinan saha Rasulullah sallam linisai kapirang-pirang awe fi huduril masjid dina hadir ka masjid wasawabu jeung ari anu bener al-ana ayeuna alman eta nyegah tadi segah semenang ari bener ayeuna alman eta nyegah ulah di dina illal ajaiza angin terang-terang nini eta mereka masjid
balis tuswiba balik tak dihitung-hitung benar, direkan benar. Hitung-hitung benar, naon zalika itu man'un fi zamani sahabat dan zaman sahabat. Hatta qala sehingga ngada usaha satu lanaha. Lau alima lamun uninya. Saha nabi kanjeng Nabi sallallahu ma kana perkara. Ahdatat anu nganyarkeun. Nganyar-nganyar. Saha anisau kirang trawe ba'dau dina sabadana kanjeng Nabi pada mau kanjeng Nabi lama kunna kaya nyegah kanjeng Nabi kunna kanisa kabeh kunna kanisa kabeh mina khuruji tina keluar walamma qala jeung samangsa ngadau sa Ibnu Umar qala lapan qala ngadau sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ulah nyegah aranjeun kabeh ima Allahi kapirang-pirang amatna Allah nyata awe kapirang-pirang amatna Allah masajidallahi kana pirang-pirang masjidna Allah faqala tah ngucap sabaqdu waladihi sapalihna putrana ieu Ibnu Umar bala benar wallahi demi Allah lanam kunna yakin bakal nyegah urang sarea kunna ka ima Allah kabeh gitu. Ari Ibnu Umar mah ngadauna ya Rasulullah parantos ngadawu la tamna'u ima Allah masajidallahi nah putra na teh ngadawu sabana putrana bala wallahi benar demi Allah kuring mah erek nyegah karena amnauna yakin bakal nyegah saya tuna urang teh guna ka ima Allah kabeh fadorobahu tulin nangga Ibnu Umar buka bakdo waladihi ogo dibajeng benu ya Ibnu Umar alaihi kabakdo waladihi wa qala jeung Ibnu Umar asma'u ni nahamu ing anjen kakuring aku lu ngucap kuring qala Rasulullah qala ngadawu sallallahu alaihi wasallam la tamna'u kulanya jaran jeung kabeh pasakulu tuluy ngucap anjeun bala lapan bala wa inna mastajro'a jeung pastina wani-wani ieu bakdo walad ala mukhalafati kana nyulayaan li ngami karana nyahona ieu bakdo walad bitagoyuri zamani kana barobahna zaman wa inna mabadiba jeung pastina benu ieu Ibnu Umar alaihi kabakdo walad li itlaqisi karena ngamutlakeunana bakdo walad alabdo kana lapan ngamutlakeun jadi teu make kanjin karena ngamutlakeun ieu bakdo walad alabdo kana lapan dia mukhalafati kalawan nyulayaan doiron dohirna min goeri izhari udri tina sekal mertelakeun alasan wa kadzalika jeung nya kitu saperti azina Rasulullah tadi aya azina Rasulullah kagenep yana kana kabuktian sallallahu alaihi wasallam qad azina eta tungidina Rasulullah lahunna anisa kabeh bil ahyadi di pirang-pirang lebaran khosotan kalawan tangtu ayah rujna kana yang keluar ieu nisa kabeh Rasulullah nyedinan ka istri-istri dina poean lebaran mah keluar walakin la yahrujna yang tetapna ulah keluar ieu nisa kabeh illa birido azwajin aing kalawan ridho pirang-pirang salasina ieu azwaj kabeh nisa kabeh katanya nisa kabeh
layarnya ulah keluar ieu nisa kabeh illa birido azwajina aing kalawar ridho pirantang salakina ieu nisa kabeh wal furuju jeung ari keluar al ana ayeuna mubahun eta dimeunangkeun ieu mar'ati pikeun awewe al afifati anu karista kituna ge birido zawjinya kalawan ridho salakina ieu mar'ah walakin yaqudu yang tetap pinari diuk teting di mas tekalwa walakin yaqudu yang tetap pinari diuk aslamu eta leuwih sanana wayan bagi jeung penting naon Allah tahruja yang keluar ieu mar'ah illa limuhimmin angin karana perkara penting fa innal khuruja karana saestuna keluar linnadzarati karana saestuna keluar linnadzarati karana pirang-pirang ningali eta urang masir linnadzarati karana pirang-pirang ningali wal umuri jeung pirang-pirang perkara allati anu laysat teu ilati muhimmatan anu penting takdahu etanya kan ieu furuj fil muru'ati na kajat nikahan hormatan warubama tutli jeung terkadang ngadatangkeun ieu furuj ila fasadi kana karusakan Faidah korojat di mana-mana keluar ia mar'ah sayan bayi sah penting naon antagundo yang meremkeun ia mar'ah basoroha kana paningana mar'ah ani rijali di pirang-pirang laki. Walasna jeung teu kuring nakulu eta ngucap kuring inna wajah lapar inna wajah rajuli saestuna beungeut lalaki pihakna mar'ah auratun eta aurat hasil mar'ati kabajia mar'ati seperti aranya awewe pihaknya narajul bal huwa balik karya wajhar rajul kawajia sobi eta seperti karaya budak al amrodi anu kaseh pihakir rajuli pihakna lalaki payah rumu atu haram naon an-nadru ningali nyendak au fil fitnati dina nalika mikasieun kana fitnah papat unggul. Pailam takun salamun teu aya naon fitnah pun fitnah pala tah teu yahrumu. Islam yaza karena teureun saha ari jalu pirang-pirang laki alama mari zamani netep madamne alama mari zaman netepan kaliwatna zaman maksufil wujuhi eta kanu dibuka kabeh pirang-pirang rarayna eta terbuka kabeh pirang-pirang rarayna teureun lalaki dina tiap zaman dibuka pirang rarayna wanita ujari pirang-pirang awe ya krujna eta kaluar ieu nisa kabeh mutanaf ribatin bari pirang-pirang anu make sukudung dari pirang-pirang make kukudung walau kana jeung lamun kabuktian naon wujuh rijali pirang-pirang beungeutna pirang-pirang lalaki auratan eta aurat fi haqqin nisa'i pirang-pirang pirang awe la umiru tayakin diparentah ieu rijal kabeh bisanas ubi kana make kukudung au munina atawa dicegah ieu nisa kabeh mina furuji tina kaluar illa midororotin aing karana madarat asadi sewaganapna al-intidalu eta medehna inna pakoti dina napakahan palayan bagi atuh teu pantes teu meunang naon ayat surah yen ngirit ngarupakeun naon ayat surah yen ngirit ieu rajul alaihinna kanisa kabeh fil infaqi dina nganapakahan alayan bani jeung teu pantes naon ayusrifa yen ngaliwat batas ieu rajul bal yaktasidu bari tak gawe sedengan ieu rajul wala parantosna dawu Allah taala wa kulu washrabu wala tusrifu wa kulu jeung kudu aranjeun kabeh wasrobu jeung kudu nginum aranjeun kabeh wala tusrifu jeung ulah ngaliwat batas aranjeun kabeh
Faqala dengan Allah Ta'ala, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Ada mana? Fatakuda maluman mahsura. Wala taj'al jeung ulah ngajadikeun anjeun yadaka kana leungeun anjeun maglulatan maksudna kadua kana anu dibelenggu ila unuqika kana punduk anjeun. Wala tabsutha jeung ulah mederkeun anjeun kana yadaka kula basti kalawan sakabehna mederkeun. Ulah mereket jahe pisan ulah barahan pisan ulah. Aqon qala dia tugas Daud sallallahu alaihi wasallam khairukum ari pangleuwih alusna aranjeun kabeh khairukum eta pangleuwih alusna aranjeun kabeh li ahli ka ahlina ieu khairukum deukeut. Faqala jeung Daud sallam dinarun ari sadinar anfaq au anu nganapakahkeun anjeun kana dinar fisabilillah ngabelagam Allah wa dinarun jeung sadinar anfaq au anu nganapakahkeun anjeun kana dinar fi raqabatin dina abid wa dinarun jeung sadinar tasaddaq anu nyodakokeun anjeun di kana dinar alamis miskin kana miskin wa dinarun jeung sadinar anfaq tahu anu nganapakahkeun anjeun kana dinar ala ahlika kali anjeun a'zamuha eta ari pangleuwih gede na ieu dananir nu dimapum tina dinarun eta ari pangleuwih gede na ieu dananir naonana ajron ganjaranana alazi eta perkara dinar lagi anfaq tahu anu nganapakahkeun anjeun kana lazi ala ahlika ka ahli anjeun. Wakila jeung diucapkeun naon kana lapan kana anak kabuktian li aliyin tepikeun sina ali lanu naon arba'u niswatin opat pirang-pirang awe. Pakana tuluy kabuktian ieu ali yastari eta meuli ieu ali likulli wahidatin pikeun saban sabaiji fi kulli arba'ati ayyamin dina saban-saban opat pirang-pirang poe meuli lahman kana daging bidirhamin ku sadirham. Wa qala jeung ada usaha Al Hasanu radhiyallahu anhu kanu pirrijali majaji kanu kabuktian salaf kabeh ulama salaf kabeh anu kamu ulama salaf kabeh pirrijali di pirang-pirang laki maqasibu eta pirang-pirang kajembaran wapil ina asasi eta inasi wapil inasi jeung di pirang-pirang awewe wasyadi jeung pirang-pirang pakaian majazibu eta pirang-pirang karupakan sudah dirupakan eta pirang karupakan wa qala jeung daud saha Ibnu Sirina yusabu disunatkeun lirrajuli pikeun lalaki naon hayyak mala yamin ya rajul li ahlihi pikeun ahli rajul fi kulli jum'atin dina saban-saban Jumat palu dadakan kana roti manis wa ta'anna halawata jeung kaya-kaya saestuna amis wa ilam takun jeung sanajan tekabuktian ieu halawat mina muhimmati eta tina sapalina peran penting walakin tarkuwa jeung takapina ari ninggalkeun halawat bil kulliyati kalawan sama sekali takfirun eta ngirit ieu adatin ada wayan bagi jeung penting naon aya muroha yen marentah ieu rajul amarah ditasadduqi kana nyodakohkeun bi bakoya ko ami
kana pirang-pirang sesa baqiyatun baqaya kana pirang-pirang sesa kadaharan wama jeung perkara yaksudu anu uksak ieu mah lao turika lamun ditinggalkeun ieu mah fahaza tari ayya muroha aqallu darajat ya khairi eta pangleuwih saletikna pirang-pirang darajatna kahalusan wali mar'ati jeung eta menang pikeun awewe antak ala ari yang migawe ieu mar'ah zalika kana itu tasadduk bi hukmi haliku hukumana tingkah min gueri sorihi idin tina telah perkelana idin minaz zawaji tisalaki pelayan bayi jeung tepantos temenan naon ayas taksiro asal milih maksudna menyerangan naon ayas taksiro yen milih ieu rajul nyerangan ieu rajul an ahlihi tinggal ti alina rajul nyerangan dimakulin kana perkara haudahar qayyibin anu enak palayut imum tuluy teu mere kadahar ieu rajul hum ka ahli kabeh minhu tina ieu makulin tayyib pain nazalika karana ayasta siro mimma eta tina sapalina perkara yugiru anu manaskeun ieu mah asuduro kana pirang-pirang hate wa yuqidu jeung ngajauhkeun ieu mah anil muasyarati tina rerejengan dia ma'rufi kalawan kalusan Pain kana salamun kabuktian ieu rajul muzmi'an eta anu negak sengaja eta anu negak ngajam ala zalika kana itu ayas taksiro pal yakulhu tah kudu ngadahar ieu rajul hukana makulin tayyib bi yakin kalawan sasamaran bi hayatu laya arifu kusakira senyaho sahu ahli narajul walayan bayu jeung teu pantas temenan naon aya sifat yen nyipatan ieu rajul yen dahum dekeun ahli kabeh fa'aman kana kadaharan layak anu henteu ieu rajul yuridu eta ngamaksud ieu rajul amahum kana merek kadaharan ka ahli kabeh amahum kana ahli kabeh iyahu kana to'an wa idza akala jeung di mana-mana dahar ieu rajul payuk nyedu tah ngadiukeun ieu rajul al iyalah kakula warga kulaum tegasna sareng iya kabeh alama idati dina idana ieu rajul faqul qala tegasna dawu Sufyan radhiyallahu anhu balagona tepi ka urang sarea naon annallaha saestuna Gusti Allah wa malaikatahu jeung pirang-pirang malaikatna Allah yusalluna eta ngarahmat amun Allah ngarahmat malaikat minta panguran yusalluna eta ngarahmat ya Allah jeung malaikat ala ahli baitin ka ahli imah yaquluna anggar ya ahli bait kabeh jamaatan bari berjamaah wa ahammuma jeung ari pangleuwih pentingna perkara yajibu anu wajib alaika rajul naon muroatu ngariksa kana ieu mah ieu infak dina napakahan ayut imaha eta yen merek kadaharan ieu rajul hak kamarah minal halali tina halal wala yadkhulu jeung teu asup ieu rajul madakhilasu'i kana pirang-pirang tempat asupna kagorengan li ajliha karana ararah mar'ah fa inna zalika karana saestuna
yadkhulu nain fa inna zalika karena itu yadkhulu madakhilasu jinayatun etana tuan alaiha samarah ma muro'atun lain narika la samarah waqad aurodna jeung estugeus ngadatang keun kuring al-ahbaro kana pirang-pirang hadis al-waridata au datang fi balika dina itu ayut imamna halan inda zikri apatin nisai dina nalika nyaritakeun pirang-pirang panca nikah